dengan harti kaca maka yang ngayakeun tindakan leuwih ti heula ka sampean. Oh gitu. Iya, Tegala? Tega. Pati. Iya. Raden. Iya. Woi. Maju siap. Hebat. Bukan kerel eta aduh. Wah. Paman. Tinggal hingga goler paman. Bilih tu meninggal tu ni nyahir beli. Edan. Kaulah mana tara ribut pasea. Mah lulus. Arjuna. Tenyo jago sampean. Agak gorer ta. Gatot Kaca, paman. Kunaon Namru kitu? Waduh, leuleus paman. Asa jadi kapukai puneun kapas kaujanan. Teu dikumaha-kumaha jo Namru beye sia kalakuan teh. Sadaya daya. Kali goler paman. Bilih teu ninggal tu ni nyahir deui. Edan. Kaula mah tara ribut pasea. Mah leuleus. Arjuna. Tenyo jago sampean. Agak gorer ta. Gatot Kaca, paman. Kunaon Namru kitu? Waduh, leuleus paman. Asa jadi kapukai puneun kapas kaujanan. Teu dikumaha-kumaha jo Namru beye sia kalakuan teh. Sadaya daya. Teu pantes pahlawan beye gitu. Kunaon agan teh jo Namru we? Duduh teuing agan. Lulus deula. Lan, lulus tuang heula atuh. Mun beye kitu. Mun tong mana karab sia. Nyebut beye. Nya beye ai keokan mah. Beye gitu. Awas ya, beye, awas. Nu kitu ada beye. Awas ya, beye. Gatot Kaca, mun bisa ulah pipilueun. Oh gitu. Waras berjati-jati itu makanin waras sumian. Damang. Ulah jauh tiwa di dieu we. Nanging aya peryogi kitu sakedap. Naon? Aya saperyogi we. Carek agan. Naon? Carek. Bilih silaka kitu. Bilih marga eta teh nuju larangan bulan. Bilih kalepasan gitu. Bener apa itu larangan bulannya. Ulah kemana-mana. Oh, gua mah kapangaruan kita wala. Raka Batara jadi tulungan gening eta satria teh sakti mandraguna saciduh metu sakecap nyata nyebut leuleus atuh kaula teh puguh we Namru keur mah teu neda teh anjing-anjing. Jadi nyuhunkeun senjata pitulung. Oh kitu timalan ieu teh sawatawi salira getas harupateun. Ini salesna mah sanes astra jinga anu maling teh. Nah saha atuh da ieu mah ieu mah anu aya patura patalina sareng kajadian anu parantos puluhan tahun ka tukang. Ieu teh hiji balitungan. Si emut yen urang mah manusia beda jeung sato.
seperti anjing buduk di jarian paehnangan ukur sahabat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan teu bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sawang-sawangan anu berat teh balitunganana eta teh bilih teu yakin mangga tingali ti pengker ieu imalan aya wanoja tuh nu dikedeketan ku sidawala alah ceking gitu da kabarnya nya dugi ka Cikruh kitu eta urang bantun eta saha istri teh unjuk sumangga kaula semah kape hatur teteh jol teteh ieu teh nyebat teteh nguningakeun abdi teh adina cepot dawala tobat ieu teh adina salaki kaula sumuhung aduh deuneuting dawala terus sangka teuing geuning bisa pangi aceuk teh rayi ai gareng di mana teu ka dieu nujukin mangga tingali ti pengker ieu imalan aya wanoja tuh nu dikedeketan ku sidawala alah ceking kitu da kabarnya nya dugi ka Cikruh kitu eta urang bantun eta saha istri teh unjuk sumangga kaula semah kape hatur teteh jol teteh ieu teh nyebat teteh nguningakeun abdi teh adina cepot dawala tobat ieu teh adina salaki kaula sumuhung aduh deuneuting dawala terus sangka teuing geuning bisa pangi aceuk teh rayi ai gareng di mana teu ka dieu nuju itu ngalah Talus Bogor nuju Jeboro Bonteng nya sareng Maageung leres pun lanceuk teh sen dipaehan bener pisan dawala aceuk teh hoyong munjungan ka Kangjeng Ibu ka tumariti sae kulan penas ti kersahyang tumampara ieu cakra udaksana nyasar ka ieu putri leungitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi mustika ali-ali ampal kagungan Arjuna nah akhirnya tak aya ali ngagantea aduh Gusti aduh Prakabatara geuning ieu ali-ali ampa teh wanoja tuh nu mawi teh oge eta anak aing bieu sajorelat nyai anak gua nyai penas ti kersayang tumampara ieu patih ti nagara Giriratna kana kasakti disamar ku cakra udaksana ku Kresna leungitan pelhilang tanpa kerana jadi pusaka pansaroba kagungan Arjuna sajorelat anak aing jeung patih bieu katenyo geuning si anak ama
aya Nyai teh Yuni Palebat kamana rikatna Prabu Batar Kresna Cakraudaksana nyasar ka ira Jatinagara Girirna pulih ka jati pulang ka asada dia kumpulan tina kapanasaranana Bambang Ekalaya anu aya di alam beda jeung manusia. Arjuna eta ali-ali ampal teh nu kaula tapi parendene kitu kaula kanyerian ku dorna dorna awas bakal ngan jalan saja bati Arjuna ke amui naon ya sing hawatos kana kurungan punana mangga gera mulih pulih parantos nuju yatin nuju repeh rapi. Nanaon aja aki-aki teh. Geus jang da dewek ke nyaho. Silaing teh geus eueuh nanaon deui. Itu pangaruh. Kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa si cepot sia teh. Ulah kumaha kitu Badranaya. Sabab keur kaula dina waktu ayeuna manusia hidup dalam diri lamun teu munjuk ka hidung lamun teu munjuk anu jadi bapa dina hati maka doraka manusia model gitu. Tuh. Aduh cepot lan ampura nyagakeun sadaya-daya perjuangan abdi lan. Alah jang Ulan makasih. tah kitu ka pamirsa sadayana anu nongton dina TV na sewang-sewangan muga-muga cing baleungar cing parjang Yuswa ada geusi nya atupun kitu di akang dina waktu sayeuna nya euy ti rombongan giri harja tilu nepangan teh sakitu we rupina ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten pamungkasna mah mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.